Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai urang neraskeun deui hanca dongeng ngaguar carita si Kulub dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati bagian anu kadalapan. Ulah hilap aki nyuhunkeun pangrojongna ku cara Noel suka bagikeun sareng subscribe-nya eta deui locengna sakantenan sadakeun. Hatur timpah nuhun sateacana. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Dina bagian katujuh si Kulub ngalaman parearea omong jeung pihak Siluman Nagaweling anu akhirna eleh deet nurut kana pamenta Raja Purwaselang nyaeta ngubaran heula nu gering. Doa si Kulub diijabah anu gering cager deui sapada harita. Malah mah nepi ka dirontok ku Ratu Siluman Nagaweling tina awahing ku atoh. Sabab teu sakara-kara salakina teh waras deui sabihara-bihari. Saeutik oge eueuh tapak urut patuparna. Sakur anu nyaksian mimitina mah carolohok satengah teu percaya kana eta kajadian. Tapi akhirna mah kabeh nemongkeun ka bunga. Komo Raja Purwaselang mah nepi ka nepakan tak-tak si Kulub bari nyarita. Bagja temen, teu salah panyangka kaula teh. Anjeun memang sakti mandraguna Kulub. Nuhun pisan. Anak kaula cager deui sabihara-bihari. Aing oge milu bunga. Tah ieu teh kersana anu maha kawasa, anu kagungan bumi langit katut eusina, da aing mah sakadar ngadoakeun. Tema si Kulub panceg dina pamadeganana tetep eling kanu musik malikeun manehna. Kaula percaya pisan Kulub. Tah ayeuna hayang kumaha anjeun Kulub? Aing mah teu loba kahayang jeung mung lila-lila deui. Mung lila-lila cicing di dieu. Ayeuna mah geura buktikeun omongan maneh Purwaselang. Mana keong racun teh? Magar ceuk maneh bisa dipake alat pikeun mukakeun panto panjara. Tembal si Kulub. Teu mikiran nu lain-lain estu museur kana tujuan awal nyaeta mapagkeun marna rek dibawa balik deui ka lemburna bari sakalian mawa piubareun si Ohim. Da kaula oge inget sarta moal jalir janji. Tapi dah kaula oge boga rasa rumasa Kulub. Rumasa geus ditulungan ku anjeun. Jadi hayang mulang tarima. Tah kitu Kulub. Kulantaran kitu kaula rek nanya, cik balaka, hayang diburuhan kunaon? Kitu cek Raja Purwaselang. Paromana beda jeung nu geus-geus. Bear marah mai nandakeun bener-bener bunga lantaran anakna cager deui. Si Kulub oge ngadenge kitu mah nya atoh sabab memang aya anu dipiharep atuh gancangan jawab. Syukur Purwaselang, pamenta aing pasrahkeun dua rupa. Kahiji pasrahkeun Kang Marna, kaduana aing hayang diburuhan ku keong racun anu geus ngabatu teh. Tah ngan sakitu, babari eta mah atuh. Ke dagoan sakedeung. Geus kitu Raja Purwaselang ngadeuketan ka Ratu Siluman Nagaweling anu masih keneh namplokeun ka sono kanu jadi salaki, anu salakina harita can kumpul lelembutanana. Teu kacatur badamina ngan anu sidik mah boh Ratu Siluman Nagaweling boh salakina nya tujuan kana papatah Raja Purwaselang. Malah kasaksian ku sarerea. Salaki Nagaweling ngalaan salah sahiji batu anu napal dina mahkotana ku siwel beunang terus dipasrahkeun ka Raja Purwaselang. Saterusna Raja Purwaselang yang hareup ka si Kulub bari nyarita. Kulub,
Tah, ieu jimat gagaman andalan si Sanil teh anu ayeuna geus jadi milik anak kaula. Sarta ti mimiti detik ieu mutlak jadi milik anjeun. Kop tah kaula masrahkeun. Syukur perwasalang. Ya jimat ku aing ditarima. Sakalian aing pamitnya. Rek mapakeun heula Kang Marna terus balik ka lembur. Cek si Kulub. Geus teu betaheun di dinya hayang gura-giru balik. Bral, mangka salamet rahayu. Teu lobat satur deui. Geus kitu mah si Kulub malik sarta leumpang rusuh ngajugjug ka guha tempat Marna di panjara. Tu butuh kudu nganteur jeung eueuh nu nganteur. Ratu Siluman Gaweling jeung para penggawana caricing eueuh nu obah ukur jajab si Kulub ku paneuteub nepi ka ngilesna. Teu kungsi lila si Kulub anjog kanu dijugjug. Kaayaan di dinya anger kawas tadi. Si Kulub anu nyekel keong tea langsung muru kana panto guha anu make sarigsig besi. Sanggeus nepi pok ngomong sorangan. Hei, panto panjara, ieu aing anu katelah Kulub urang lembur Cihanjuang, murid Aki Somad. Datang ka dieu rek mapageun dulur aing Kang Marna. Muka sia ulah leleda. Omongan si Kulub jiga nu heureuy. Tapi tetela panto panjara jeung sarigsig besi kawas anu ngadenge teu sakara-kara kontan ngagebrai muka saharita. Breh Marna keur nangkep tuur bari tangga semu ngalamun. Si Kulub bungaheun ka cida memeh obah bus ngasupkeun heula keong kana endong. Terus ngalengkah lalaunan asup ka jero guha kalayan ati-ati. Geus deukeut ka Marna, reg ngarandeg teu gurung gusuh. Salse tur tarapti bisi Marna kagareuwahkeun. Si Kulub neuteup Marna rada lila ditelek-telek tali tinaker. Geus kitu pok uluk salam. Assalamualaikum. Bari panonna neuteup ka Marna. Ari Marna teu gancang nemalan. Tapi yakin pangdenge nama normal kene, da buktina terus ngalieuk lalaunan. Panonna anu ceuleuyeuk melong ka si Kulub. Rada lila kituna teh. Terus gigisi kawas anu kakarahudang sare. Geus kitu melong deui ka si Kulub. Panonna kekeureuceuman. Ari si Kulub geus teu sabar hayang geura menang kapastian ngeunaan kaayaan Marna naha waras keneh atawa henteu. Atuh pok nanya deui lalaunan. Ieu teh Kang Marna bari nunjuk ku jempol ka tuhu. Marna teu nembalan keneh wae, tapi ungeuk bangun cangcaya panon melong ka si Kulub. Terus diuk nangised mundur ngajauhan kawas anu sieun ku si Kulub. Nenyok kitu si Kulub teteg hatena lantaran sidik Marna teh waras. Pangdenge jeung panenjona normal, malah aya kasieun sagala. Pok si Kulub nyarita tatag tapi tetep hati-hati. Kang Marna ulah sieun jeung ulah riwangnya. Kuring mah lain siluman, tapi kuring mah jelema kawas akang. Datang ka dieu ngahaja mapakeun diutus ku Ceu Irah. Ngadenge ngaran Irah disebut, Marna curinghak. Diukna ngadeuketan deui ka si Kulub. Bok nanya sorana rada haros-hos. Ojang teh jelema Kang, asli jelema wing mah, tembal si Kulub. Alhamdulillah, syukur pisan. Akang cangkel ya, lapar, lieur, hayang balik. Cuk Marna bari pepeta. Panon teu weleh neuteup ka si Kulub. Geus Kang, ulah wakaloba omongnya. Hayu urang balik. Hayu, syukur. Si Kulub kacida bungahna. Ari sabab Marna teh waras lahir batin. Atuh teu tata pasini deui. Regeyeng Marna digandong dibawa keluar ti guha. Barang geus aya di luareun guha, reg eureun Marna diecagkeun. Pok ngomong daria. Kang Marna, ieu teh alam siluman Kang, beda jeung alam manusia. Wayah nanya ulah wakaloba nyarita, turutkeun omongan kuring. Ayeuna akang diuk sing tenangnya, terus peurem sarta ulah wakabeunta lamun ku kuring can digeingkeun.
Jang, tembal Marna. Geus kitu mah si kulup oge diuk. Sila rekep sarta panon dipereumkeun. Marna nurutan, teu baha kana papatah. Saterusna si kulup mapatkeun jampe pamake. Ngawatek aji jayeng katon, nutup alam lelembut, mukakeun lalangse alam manusia. Hiliwir aya angin leutik ngadalingding, kaayaan anu tadina sepi jempling, lalaunan robah jadi haneuteun. Hawar-hawar kadenge sora manuk recet, terus seah lalaunan sora dangdaunan katebak ku angin. Kusi kulup geus karasa, manehna geus pindah ka alam manusia. Atuh gancang beunta, breh kaayaan caang ngebrak. Hareupeunana manjah jeung kaso, sarta raramu leuweung sejenna. Harita si kulup aya di lamping Gunung Susuru, urut tadi basa mukakeun lalangse alam siluman. Si kulup tanggah lalaunan, tetela panon poe geus ngulon, langit lenglang taya aling-aling. Alhamdulillah, pokna terus noel tuur Marna, brai panon Marna beunta. Kekereuceuman kawas anu serab, terus rarat reret nitenan kaayaan sabudeureunana. Ras inget basa ngalauyun tea teu kasamaran, sidik eta teh lamping Gunung Susuru. Pok ngomong, "Kang Kulup, geuning geus aya di lamping Gunung Susuru." "Bener Kang, urang geus aya di alam manusia ieu teh. Tapi kalembur mah jauh keneh. Ari akang kuat lamun leumpang, rada lungse, tapi urang mereuyeul we." Tembal Marna, jung nangtung lalaunan, tetela tuurna titingkueun, paregel jeung asa bareurat. Nanyok itu si kulup kunyem-kunyem babacaan, ngadoa sangkan Marna diberi kakuatan, bari sakalian nyinglar pangaruh siluman, bisi aya keneh anu napel dina awak Marna. Tetela bareng jeung usaha Marna, doa si kulup oge diijabah. Marna kawas anu poho kana awakna anu tadi lalungse, ngeureuyeuh leumpang, lila-lila jag-jag sakumaha biasana, dituturkeun ku si kulup. Cag urang tunda heula kaayaan si kulup jeung Marna anu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun irah anu aya di imah nungguan salakina anu anger ngajepat dina kasur teu empes-empes. Saditinggalkeunana ku si kulup, irah teu wani init jauh, teu wani ka mana-mana, da melang teu wani ninggalkeun Marna bisi kumaonam. Ngan teu pati hariwang teuing ayeuna mah, sabab eueuh oray anu ngaganggu kana pikiranana. Atuh jebati kitu, kaayaan di imah teu matakeueung deui, balik deui kana kaayaan sabiasa, nandakeun yen pangaruh siluman gaweuling geus sirna. Tapi sanajan kitu aya keneh anu matak jadi pikiran pikeun irah. Kahiji, kaayaan salakina anu tetep ngagoler dina kasur teu empes-empes. Disebut sare da eueuh lilirna. Disebut maot da katara dadana turun naek ciri-ciri yen ngarenghap keneh. Kumatak bingung. Ieu teh mana anu bener? Omongan si kulup teu kaharti ku akal. Ceuk irah ngomong ka dirina, tina awahing ku bingung. Sabab ti tadi mikiran omongan si kulup, susuganan kaharti, tapi lebeng taya wawengan kalah mata kriut kana sirah. Sanggeus ngomong kitu, ret kanu ngajepat dina kasur, dipelong rada lila, da sidik Marna salakina. Geus kitu, bakat ku hayang yakin, simut dibukakeun, breh katara anu ngajepat teh sidik Marna salakina. Disirah nepi ka inung suku, eueuh anu aneh, eueuh anu beda. "Sidik ieu mah Kang Marna," ceuk irah deui. Terus nyimutan deui anu ngajepat dina kasur, malah mah dirampa dadana, ngayakinkeun yen ngarenghap keneh. Waktu terus nyerelek, panon poe beuki ngulon, tambah kesel irah ka pawon terus naeur cai. Nyangu jeung nyieun deungeun sangu pikeun nyayagikeun salakina, bisi waktu nyaring menta dahar. Teu poho manehna oge barang dahar deui da lapar. Ayeuna mah jongjon teu dibibira ku kasieun. Rengse popolah di pawon.
terus memeres pakaian anu aya dina lomari, bari tetep hati-hati bisi aya orai deui, tapi berkah. Ayeuna mah aman eueuh nu ararane. Palebah dieu mah omongan si kulup ngayakinkeun, nyebutkeun yen juri geus kalabur teh nyaan sirna ayeuna mah. Kira wanci tunggang gunung, kadenge aya anu kaketrok kana panto. Irah curing hak terus muru panto rurusuhan, kolotrak tulakna dilaan. Brai panto muka, anabre, si kulup geus datang deui dituturkeun ku salakinda. Assalamualaikum, cek si kulup uluk salam. Waalaikumsalam. Irah gugup ngejawab salam kawas nu asa-asa. Red kasalakina anu karek datang, red kanu ngajepat dina kasur. Jajantungna ratug, hatena pating sareblak. Malah sirahna bet asa lieur, mikiran kejadian aneh kitu teh. Assalamualaikum, Irah. Ieu akang. Ceuk marna bari neuteub ka pamajikanana anu katempona jiga nu linglung. Waalaikumsalam. Kek, eta teh Kang Marna. Irah nanya bari melong kanu nangtung dina golodog. Disaksian ku si kulup bari nyerenges rileutik. Akang, salaki maneh, Irah. Kunaon atuh bet kawas nu bingung? Marna sarua heraneun. Ari sabab pamolah Irah beda ti biasa. Salaki datang teh lain dibagiakeun. Ieu mah kawas kasemah wae. Eta tah si kulup anu ngabingungkeun teh. Irah nunjuk ka si kulup, hatena can teteg. Ari marna kerung, red ka si kulup bari nanya. Nah kumaha ieu teh Jang Kulup? Marna nanya ka si kulup. Ulah pare-area omong dina golodog, bisi matak jadi pasea. Ayeuna mah hayu, unggah heula ka imah. Engke oge ku sarerea bakal kaharti, tembal si kulup. Kituna teh manehna oge miheulaan unggah. Ari Irah mundur mere jalan, kalacat marna unggah. Hatena kebek ku bingung ku pamolah pamajikan. Barang geus aya di tengah imah, marna beuki heran, pok nanya ka pamajikanana. Irah, ieu naon disimutan? Bari nunjuk kanu ngajepat dina kasur. Anu ditanya teu nemalan, kalah ngalengkah lalaunan ngadeuketan kasur, brek deku melong kanu ngajepat gebeg ngarenjang. Astagfirullahalazim. Ieu teh kumaha? Nah geuning tangkal cau ieu mah. Cacap ngomong kitu awak Irah ngaleketai leuleus, malah mah ngagaleong rek ngagolepak, ngan kaburu disangkeh ku Marna. Ya Allah, ieu teh kunaon Jang Kulup? Marna neuteub ka si kulup. Kang Marna, sanyana mah ceu Irah teh geus dibejaan. Yen ieu teh tangkal cau, da akang mah aya nu mawa ku siluman. Tapi tadi mah ceu Irah teh teu percayaeun. Sabab tangkal cau anu ngajepat dina kasur dilimpudan keneh ku tenung siluman. Tah ayeuna sakabeh pangaruh siluman geus bersih Kang. Nya kajadianana kieu ieu. Tah kitu Kang Marna, jawab si kulup tandes. Marna unggut-unggutan ngadenge katerangan kitu teh. Ya Allah, Gusti nu agung, nepi ka kieu nasib teh Irah. Akang hampura, ceuk Marna bari ngusapan tarang pamajikanana anu satengah teu eling. Tapi sanajan kitu omongan si kulup kadengeun, pok nyarita. Kuring teh bingung Kang. Nah Irah akang ini tinggalkeun imah. Apa sadatangna ti cai teh terus ngagoler di dinya tah? Cek akang oge hampura, da akang oge teu sadar. Anu karasa ku akang mah balik ti cai teh ngadaweung dina Bang Barung. Keur kitu datang 2 jelema harideung, ngaku ngaran Badang jeung Badeng, nyarekan ka akang, terus maksa ngajak indit. Tah kitu Irah. Samemeh Irah ngomong deui, si kulup miheulaan nyarita, itung-itung nyapih anu keur sarua bingung. Kang Marna, ceu Irah, sakanyaho uing mah kieu nya.
Basa akang ngalauyun tea, orai weling anu dua teh sanya nama siluman anu keur pangantenan. Anu ditinggang huluna nepi ka remuk teh salakina. Ari anu ngaganggu ka Ceirah teh eta pamajikanana. Sasat males ka nyeri, apan ngomongna oge, hutang getih bayar getih, hutang nyawa bayar nyawa. Tah kitu cenah, Ce. Oh, si Juri teh ngomong gitu, Jangkulup. Irah manicolohok. Gitu, Ce. Ratu Siluman teh terang-terangan ngomong gitu ka Uing. Tah ayeuna geus ulah loba pamikiran, ieu kajadian lenyepan sing daria. Jadikeun bahan pamikiran, sangkan dina ngajalankeun kahirupan salawasna ati-ati, ulah poho kana tata krama. Anu utama mah memeh prak migawe hiji pagawean anu alus, anu bener, anu hade, ulah poho ngucap bismillah. Nya, Jangkulup. Ayeuna mah kaharti. Nuhun pisan kana pitulung Ujang. Ceuk Irah dari anaker. Akang oge ngaturkeun nuhun ka Jangkulup. Ngan akang aya keneh kapanasaran ye. Nah kumaha lalakonna pangnanyaho yen akang dipanjara di alam siluman. Ceuk Marna hayang nyaho kana jujutanana. Atuh teu talangke derek-dek ku si Kulup diterangkeun, timimiti manehna anjog ka Imah Marna, nepi kadanget harita imet didadarkeun salengkapna eueuh anu kaliwat. Tah kitu Kang Marna. Si Kulup mungkas omonganana. Masya Allah, geuning Ujang teh lain jelema jore-jore. Bagja temen, akang bisa tepung jeung jelema sakti. Hatur nuhun Ujang, nuhun pisan. Ceuk Marna, kacida tumarimana ka si Kulup. His, naon, Uing mah teu sakti. Geus ulah ngobrol wae. Tuduhkeun tampian aya di mana, Uing rek mandi, rek abdas, rek salat. Geus salat rek balik Uing mah. Ceuk si Kulup, kawas anu embung panjang cacarita. Nya, hayu bareng jeung akang urang kacai, terus akang papatahan salatnya. Syukur, hayu urang mandi heula. Si Kulup geus cengkat rek kacai, tapi Irah ngahalangan. Kelanan, itu tangkal jauh kumahakeun. Kituna teh bari nunjuk kana tangkal cau anu ngagoler keneh dina kasur. Ngan geus teu disimbutan ayeuna mah. Nya, keun urang balangkeun ka walungan, sina palid. Hitung-hitung miceun sial bengsal. Si Kulup rikat mangku tangkal cau, dipanggul sarta dibawa ka sisi walungan, dituturkeun ku Marna. Geus kitu mah Irah jongjon. Kasur digulungkeun moal waka dipake. Rek dipoe heula sarta saprena rek diseuseuh heula. Geus kitu koloyong ka pawon rek naheur cai jeung ngahaneutkeun sangu pikeun nyayagikeun salakina jeung si Kulup. Ari si Kulup sadatangna ka walungan teh teu loba catur. Kalaweng tangkal cau dialungkeun kana cai. Galeong terus palid ka hilir kabawa ku cai walungan. Satuluhna si Kulup jeung Marna marandi bebersih, sanggeus rengse terus baralik deui ka imah. Satadina geus salat mah si Kulup terek terus amitan. Geus hayang balik ka Lembur Cihanjuang, da keong anu ngabatu jang ubar si Ohim teh geus meunang. Tapi Irah mani keukeuh nitah dahar heula. Basana teh sing karunya meunang hese capek popolah di pawon, pon kitu deui Marna sasat can banglas neuleuman pangalaman aheng anu karek bieu karandapan. Manehna loba tanyakeunun, niatna rek sakalian guguru, nambahan luang jeung pangaweruh pibekleun hirup. Dumeh rumasa, sisip ku pangarti, tuna ku pangabisa. Akhirna si Kulup oge ngelehan maneh. Teu gura-giru pamitan, malah mah nepi ka ngendong sapeuting. Marna ngerasa bunga sabab nambahan ilmu panemu meunang mulungan tina obrolan jeung si Kulup anu geus legok tapak genteng kadek. Kacaturkeun isukna.
Harita teh kirawan cihaneut moyan. Si kulup geus saged rek mulang ngan kumarna diajak heula mumuluk saaya-aya. Ari teu mumuluk heula mah bisi di jalan Salatri cenah. Sanggeus tarapti beral si kulup miang ninggalkeun imah marna bari mawa hate anu guligah bang belas. Suka bungah jeung asa bagja. Pangna kitu kahiji dumeh geus bisa nulungan marna anu keur nandangan tungara. Kaduana piubareun si Ohim geus kacangking sarta kabawa kalayan lungsur langsar. Teu kacatur di jalanna. Urang cokot singetna bae. Si kulup geus nepi ka lemur Cihanjuang. Samemeh mulang ka imahna teh ngaheulakeun heula nepungan guruna sabab aya patula patalina jeung pancen manehna. Nyatana neangan keong anu geus ngabatu teh. Samemeh lohor si kulup nepi ka pakarangan imah Aki Somad pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal Aki Somad rada jero lantaran keur pareng aya di pawon. Tapi teu kungsi lila geus norojol kalawang hareup nyeh seuri bari terus nyarita ngabagiakeun si kulup. Alhamdulillah. Bagea teuing jang kulup. Hiap ka jero. Aki geus teu sabar yo. Hayang geurang ngadenge bejana. Nah kumaha lalampahan hidup neangan ubar teh. Yuk, unggah. Mangga Ki, mangga. Tembal si kulup. Kalacat unggah kana golodog terus muru ka Aki Somad. Solongkrong ngajak sasalaman ku Aki Somad di tampanan. Geus kitu gek duanana dariuk. Aki Somad sila tutug ari si kulup mah sila anekak rekep naker. Terus ngusap kesang anu ngucur dina tarangna. Ari geus kolo. Ke aya nu poho Aki teh jang. Sok dagoan heula sakedeungnya. Aki Somad cengkat leos ka pawon. Tukung silila geus balik deui bari mawa poci jeung batok 2 siki. Sok ditunda hareupeun si kulup. Minum heula jang kulup. Mangga Ki. Da nya hanaang uing teh ieu ti koro mani asa tuhur. Tembal si kulup. Gap kana poci terus nyicikeun cai kana batok. Samemeh diinum bismillah heula. Lak nginum mani ponyo. Alhamdulillah. Atur nuhun Ki. Syukur ku Aki oge geus kasawang. Baka capek jeung hanaang eta kesang mani ngucur kitu. Tembal Aki Somad someh naker. Nya Ki, poe ieu diparengkeun panas mani nyongkab. Ti mimiti turun ti imah nepi ka dieu teu manggih reueuk Ki, molotot we panon poe teh. Atuh mani panas ieu ka uing Ki. Jadi weh ngesang ieu. Keun bae. Batur mah hayang ngesang teh mayar. Urang ngasal daek we. Moal kakurangan kesang. Aki mah aya-aya wae. Sok nginum deui. Engke geus nginum, Aki rek nanya. Mangga we ayeuna Ki. Cukup lah nginum mah. Ieu ti koro geus seger deui ayeuna mah. Jawab si kulup bari ngarekepkeun diukna. Aki mah ponok we nanya teh. Kumaha hasil? Nyawing oge ponok we ngajawabna Ki. Hasil. Naon hasil teh ujang? Kudu pugus ya. Eta Aki. Naon hasil teh? Kumaha Aki we wing mah? Tembal si kulup bari nyerenge. Manehna geus apal kana adat Aki Somad. Keong. Jawab Aki Somad bari nyerenge. Ya heueuh ceuk uing oge. Keong Ki. Mana? Si kulup teu nemalan tapi rikat ngodok endong. Ku siwal ngabijilkeun keong anu geus ngabatu tea. Rupana semu hawuk, karadak, jiga anu geus lila tara aya nu ngarampa. Ieu Ki, cek si kulup. Keong dipasrahkeun ka Aki Somad. Gap ditampanan, terus dititenan keong teh taliti naker. Geus kitu pok deui nyarita.
Subhanallah. Bener iya jang. Anu kaimpleng dina sawangan aki oge nya kieu ieu persis teu dipikeun sasieur. Alhamdulillah. Geuning kapanggih ari suhud jeung ikhlas mah anu ikhtiarna. Aki Somad bunga heunaker. Katara paromana biar marahmai reueus ku perjuangan muridna. Alhamdulillah dibere lancar ki. Ngan lalakonna panjang ieu teh. Uing jadi ngarandapan ka alam siluman deui ki. Ceuk si kulup manehna oge ngarasa reueus deui. Heeh, syukur. Tah ieu buah tina perjuangan hidup anu ikhlas. Ikhlas kabela sasama, ikhlas nulungan kanu butuh, nalang kanu susah. Ieu mah ukur wujud barang minangka simbol ujang. Nyaeta simbol tina kaweningan ati hidup. Jadi omat ulah gumantung jeung museur kana keong. Da ieu mah barang. Patokan hate hidup mah anger. Kayakinan ka Allah anu maha kawasa, anu ngamilik bumi langit jeung eusina. Ceuk Aki Somad teu oleh papatah kanu jadi muridna sangkan ulah ganti pilempangan. Nya ki kuing oge geus kaharti. Insyaallah moal mi Gusti kakeong. Da ieu mah ukur ciri alias tanda. Ceuk Aki mah simbol. Tah ayeuna uing geus teu sabar ye ki. Hayang geurang ngubaran si Ohim. Kumaha cara metakeunana ki? Ceuk si kulup bari neuteub ka guruna. Kieu jang kulup. Ibaratkeun hidup nulungan jelema anu kabanjiran anu aya di hilir. Hidup indit kagirang kasirah cai. Sanggeus kapanggih sirah caina ku hidup terus dipendet atawa dipengkongkeun ka tempat sejen. Insyaallah sabot hidup lempang balik deui ka hilir oge. Anu kabanjiran mah geus salamet. Tah kitu jang. Aki Somad salakan naker mere jawaban teh ku conto anu nyata dina kahirupan sapopoe. Oh kitu ki. Jadi si Ohim oge kulantaran ditenung ku siluman Purwaselang, ari si Purwaselangna ditepungan mah sarta geus talu ka uing. Nya si Ohim oge cager. Kitu nya ki. Jadi ieu keong mah teu kudu dikukumaha meureun. Kitu ki. Tema si kulup ngayakinkeun. Kitu. Tapi jig wae tempo ngan kudu bebeja heula ka indung bisi dedepen. Ceuk Aki Somad dari anaker. Mangga ki, mangga. Atuh mun kitu mah moal lami dumeheus uing teh nya ki. Uing ayeuna pamit rek nepungan emak terus nepungan si Ohim ka imahna. Bral, gig. Aki didongakeun. Kade sing ati-ati, sing waspada. Mangga ki, hatur nuhun. Si kulup munjungan heula. Geus kitu gura-giru balik ka imahna. Teu kacatur di jalanna geus tepi kanu dijugjug. Kasampak panto hareup muka, breh bilani keur ngadaweung sorangan kawas aya anu didagoan. Si kulup uluk salam terus munjungan ka indungna. Atuh bilani manibungaheun. Nejo anakna datang kalayan salamet teh. Terus nanya ngeunaan lalampahan neangan ubar teh teu talangke derek-dek ku si kulup dicaritakeun kabeh eueuh nu kaliwat ti mimiti indit pamit ka indung nepi ka danget harita. Malah teu poho keong anu geus ngabatu teh ditembongkeun ka indungna. Sakalian pamit rek nempo si Ohim ku bilani di idinan. Atuh leo si kulup indit deui ngajugjug ka imah si Ohim sanggeus nepi pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning jang kulup. Anu nembalan teh tetela bapana si Ohim anu karek datang tas ti sawah. Malah mah awakna kaciri ngesang kene can deureuh. Mohon mang
Ari si Ohim kumaha? Cager. Cek si kulup togmol nanyakeun si Ohim. Alhamdulillah, cager nya kulup. Bogoh mangge heran, kamari teh ngagoler wae, teu beunang dibawa ngobrol. Kitu we kawas anu diusap jurig. Nah, ari tadi meulaan ini ka sawah, mantuan ngakutan bini, da keur boga nu tanur. Jag-jag we kawas biasa, teu kaciri udang gering. Cager. Cek bapak si Ohim bari marah mai bunga. Lantaran anakna geus cager deui sabihara-bihari. Nya syukur atuh mang. Puguh uing mawa ubah ieu teh. Da kumaha dititaneangan pi ubareun. Tapi nyari geus cager mah nya syukur. Ngan eta wayah kieu can balik atuh. Kunaon teu bareng balik jeung mang. Mang marek terus ngarit. Balik teh rek nyokot heula carangka jeung arit. Ari si Ohim maturan indungna, aya kenehan ca sakotak deui di pojok. Anu deukeut tangkal picung teh geuning, anu rada hieum. Oh, nya tuh. Uing milu bunga ari si Ohim geus cager mah mang. Malami atuh nya. Permios nya, uing rek balik deui. Mohon jang kulup, hatur nuhun nya. Katuang ibu deui, hatur nuhun kitu. Tembal bapak si Ohim. Geus pamitan kitu mah si kulup terus balik. Lempang salse ngajuk-juk ka imahna. Ari bapak si Ohim terus tatahar deui rek indit ngarit. Kaayan lembur Cihanjuang ayam tentrem. Angin leutik ngahiliwir ti kajauhan kadenge aya sora hayam kongkorongok jeung domba pating berele. Ujang Nyai carios parantos seep. Lalakon si kulup episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati parantos tamat. Sakitu anu kapihatur permios cag.